Nga sertifikatkan kakiaian yang boga kewenangan untuk memberikan patwa-patwa atau saya daek bagus ya. Kiai mah menang ti Gusti Allah. Sanajan di sertifikatkeun ge nya nama mawa sertifikat kiai, aju datang ka lembur, ya kula boga sertifikat kiai. Aju nya na ceramah, ngawur ceramah namun teu digantung kurang lembur. Ieu mah lain kiai, ieu mah kuyai. Babari atuh hayang jadi kiai mah. Komo kuari mah aya sertifikasi. Aya sertifikat kiai. Tinggal dibeli bae sertifikat. Digadekeun ka bank. Bisa gua. Zaman akhir. Predikat kiai mah menang Allah kunaon haju dipasinikeun. Jadi jelema kulantaran kabongbroy ku dunya. Jelema pohoan ke akhirat. Neangan dunia teges mah di politik, di ekonomi, kuali melalui predikat kiai. Dimusyawarahkeun jeung syaitan rajim. Aya diskusi tentang kakiaian, nu memberikan putusan teh kudu kiai nu boga sertifikat. Bakal diturunkeun ku negara sertifikat kakiaian, saha nu layak jadi kiai tentuna aya kriteria-kriteria kakiaian. Tinggal kiai anu dihandap nu boga pondok pasantren nu sok ibadah ka Allah nyeungseurikeun. Ai si eta nanaonan ku bolon-bolon teuing dipermasalahkeun sertifikat kiai, dimusyawarahkeun di berbagai organisasi di negara. Nu layak jadi kiai ieu teh pengkerucutan ti Yahudi jeung Nasrani. Tek bae sia. Nga sertifikatkeun kakiaian yang boga kewenangan untuk memberikan patwa-patwa atau saya daek bagus ya. Kiai mah menang ti Gusti Allah. Sanajan di sertifikatkeun ge nya nama mawa sertifikat kiai, aju datang ka lembur, ya kula boga sertifikat kiai. Aju nya na ceramah, ngawur ceramah namun teu digantung kurang lembur. Ieu mah lain kiai, ieu mah kuyai. Gantung kurang lembur, teu boga kaisin bareunnyana. Ayo musyawarahkeun ku sia di hotel, di berbagai tempat, ayo benangkeun sabaraha nu boga sertifikat kiai, tunjukkeun ka masyarakat, yeuh aing boga sertifikat kiai. Ngaji sia di lembur, mun teu digarantung kurang lembur. Pohoannya na. Pohoan pangkat kiai mah lain menang ti manusia, menang ti Gusti Allah. Kurang kumaha lobana jelema nu barisa ngaji. Urang lamun neuleuh di koran, neuleuh di televisi, ngedenge luar biasa, geus profesor, geus doktor, geus dokter andes, atuh Haji Pendi bae Kiai Haji Profesor Doktor Haji Pendi. Pun nya geus pohara jasa eta, ku hayang-hayangna ditendeunan di imana ge kaha supane. Sugan aya nu ngondang ge eueuh reungit ge teh rek ngondang. Gitu atuh itu ge kiai sertifikat kiai. Bila perlu 5 usia bawa sertifikat kiai, tunjukkan ke masyarakat, ngariung, ngadoana teu beres, ujianna digarantung. Teu boga kaisin, masa kiai-kiai di lembur, barang aya sertifikasi tentang kekiaian sareuri bae. Ayo dek daratan ka mana? Tujuan dunia mah kos kitu bae capek sia kajian kumaha ge. Doktor geus aya di sia, dokter Anes geus aya di sia, profesor geus aya di sia. Encan sebeuh keneh bae hayang boga sertifikat kiai. Ayo ku sia teruskeun. Emangna masyarakat bisa dibeli ku sertifikat? Teu bisa masyarakat mah lamun neuleuh udeng-udengna gede, jubahna ngambai ka handap ngeleuwihan ti suku 2 meter. Wah, sorbana ngambai ka handap. Wah, ieu kiai. Waduh, barang diondang teh make DP. Wah, ieu palsu ya kiai.
palsu tak karak diondang make DP baik geus palsu. Ieu dek yen keputusan melalui kiai-kiai nu boga sertifikat antara halal jeung haram tunjukkeun ku sia caknya nama hukum boga sia meureunnan. Hukuman Allah salah sia ngahukuman sertifikat tentang sertifikat. Hati sia salah ngahukuman. Awas ya nu Allah hukum mah. Henteu kudu make sertifikat kiai teu kudu asal dilembur ka masjid ka imah ka masjid ka imah ka masjid ka imah. Ya, kayak ku batur, wo, iya kiai, iya horengan dan nusuk ke masjid, ke imah ke masjid, ke imah ke masjid, ke imah tanya, ke orang, kiai, aduh, iya mah kiai, nggak setek kamaman, tuh abdi mah, kuno emang telok kamaman, nungundang, jadi na, belum only bay, tapi tetep masyarakat tuh bisa dibobodo. Nurani hati itu bisa dibobodo ieu mah kiai ieu mah lain ieu mah kiai ceramah ieu mah kiai marhaba ieu mah kiai mamaca nyahoun jana ge ieu mah grup kiai-kiai berkat kabeh nyahoun masyarakat ge kajur dibagus-bagus ge teu mah kiai berkat geus kajeun kuku bage kajeun dicumput-cumput ge tetep bae kabaca bae tak ku masyarakat siga ade ngundang kiai eta mah kunaon teu meunang berkat leutik ayo aju doa diomongkeun ku nya tuh si ada mamaca si eta mah kunaon emang asal teu berkat atuh kos kitu cenah mah ngawur kaambe tah kos kitu teh padahal mah jero hate tapi kaambe bae kumaha meureun eta kaambe bae diikhlas-ikhlaskeun ge ikhlas atuh tetep bae kos kitu mah timbul tina nurani jadi pengakuan masyarakat terhadap seseorang mahal lantaran eta mah teu bisa dibeli kajen ku kumaha ge paksa urang titah teu bisa hati nurani aya naon pada dirina rahasia Allah mentek cek Allah al insanu sirri wa ana sirru manusia rahasia kaula adalah rahasia manusia je atuh tah mah urusan urang jeung Gusti Allah tah mah hate urang jeung Gusti Allah ruh urang jeung Gusti Allah engke bakal efek kabaca ku masyarakat. Kajian orang ngomong berkat-berkat baik ge ai di jero hate henteu mah atuh kabacaeun ieu ku masyarakat. Kajian orang nyumput-nyumput ya ieu abdi mah henteu ulah sok berkatan ulah henteu atuh kabaca bae. Eta mah rahasia badak cek Allah al insanu sirri manusia rahasia kaula hanya kaula nu nyaho ka jero hatena jeung kasirna wa ana sirruhu kaula ada sir insan. Urusan ada pribadi tabah urusan rahasia urang jeung Allah tutupan ku urang moal bisa tembrakeun ku urang nu lain aya di urang moal bisa sebab geus hak peto Allah al insanu sirri wa ana sirru hubunganna da urang sertifikatkeun Gus ya batak ulama hayang geura jadi ulama disertifikatkeun kajunyana babawa ku aing sia digecek ajeun ku kumaha bawa ku sia kiloan sertifikat. Ayo sia ka masyarakatkeun sia mun teu didegung-degungkeun ku masyarakat aing nu nitahna gantung tah kiai ieu pancen kiai kitu mah aing mah kitu bae kata dua kumaha ge ieu ulah kitu neuk kitu aing mah ieu pancen keras apa aing mah kitu bae kena baliknya na ieu kitu mah neuk balik sanu ngondang sia ka dieu teu boga ka izin pugu urang di kiai-kiai ku batur teh izin buatnya buah henteu jak Allah orang di mama buahnya buah henteu, di buya buahnya buah henteu. Mus berkat-berkat orang mah mun aya nu nanya, "Mang Haji di ka mana?" Tah ieu rada deres. Tapi lamun geus buya ka mana aing buah lain. Ngan sok dipengkolkeun bae ieu mah buya Arab lah, buya teh tina abun jadi buya bapak kula. Jadi lain buya julukan kiai, dikitu-kitukeun bae lantaran buahnya buah henteu. Ieu mah waduh aya liwat bae geus sia kunaon teu ngabuyakeun ka aing. Wayana tuh aing buya-buya ku sia. Bejieun ku sia sertifikat. Hayang gerajieun bae di Indonesia aing nu ceramah engke. Aing nu ceramah bawa ku sia sertifikat kakiaian, putuskeun hukum ku sia, emang hukum nu sia. Je, teu boga ka izin, pugu batur mah makin izin, beuki ditu makin izin. Beuki ditu teh ieu teh aing bener tah henteu di hareupeun Allah. Beuh, ieu mah ditembrak-tembrak asal diriungan we kaluarkeun sertifikat nih. Yang sudah layak ceramah saya sebab saya sudah punya sertifikat. Ayo kurang tonton ceramahkeun ku sia. Sing bener sia ceramahna, mun teu bener digantung sia ku aing. Bawa ku sia leg-leg teh sertifikat. Ayo geran sia, tuh berkat Gus loba tuh sabakul 2 pukul 3 bakul. Bawa ku sia. Ceramahna nu bener sia. Ayo
pan cenah kitu apa da kitu aing mah isi al insanu sirri wa ana sirru gitu urusan kakiaian mah urusan Allah kajen teuing urang cicing bae ge di kiai-kiai Gus Dur ambalaya kakaler kaki itu make kopiah make baju pendek atuh turun di istina ge make celana pendek nya mah tapi tetep bae Kiai Haji Abdurrahman teu leungit ka kiaianan agi mah agim ku nyandung kok leungit ka kiaianan heran nyandung mah perkara nu dimeunangkeun ku agama dititah malah mah bahkan lamun nu teu jandung lain termasuk umat Kangjeng Nabi anu hebat tuh ajeuna urang kasinggung we atuh tuh sok aju nanya hayang nyandung segala kabar rahasia pribadi tuh mah ieu mah nu jelas ku nyandung mah teu kudu rusak kok jadi rusak aya naon pada dirina al insanu sirri wa ana sirru urusan Allah Gus Dur mah geus ambualayah puluntang palanting make celana pendek make baju sakieu tilok make kopiah kadang make kopiah kadang make samping kadang teu luntur ka kiaianana sebab naon atuh sapira zahir janu dijelaskeun di jero hatena al insanu sirri wa ana sirru wah cenah aing geus nurutan Gus Dur atuh moal make kopiah atuh los sia turuti zahirna doang memang kumaha gitu ulah sok tuturuti zahir sapira zahir nah ieulah loba jelema nu dikiaikeun jadi laas ka kiaianana tapi jelema anu teu ngiai di kiai-kiai bae ku masyarakat kiai bae eta mah kos kitu bah nah mentek teu perlu aya sertifikat ketika aya nu datang ka kula kumaha pandangan kiai bahwa di Indonesia kiai dek disertifikatkeun kula seserian anu nanya kos kitu tak kiai di Jakarta tiluan ka dieu kula seserian kenapa kata jauh kiai ketawa-ketawa enggak ketawa kenapa saya sih ini kalau punya sertifikat mau kemana kukula digitu-gitu baik ntar kalau udah ada sertifikatnya bisa digadein enggak bukan begitu kiai ini fungsinya sertifikat atuh kula ge nyaho aing ge nyaho goblok kunaon si hajung nyarita di aing nya itu kukula dilalagahankeun ya untuk kepercayaan di negara sebuah negara memerlukan kiai anu ngabutuhkeun anu boga sertifikat ketika kukula dibere jahok pangkat kiai mah dari Allah ada satu rahasia pijakeun kukula kitu nya cari cing bae udah di situ ngaji dulu dah sekolah teh nyantren lagi jangan dulu ceramah eta kiai nu tilu kiai ceramah kabeh jangan dulu ceramah ngaji dulu dah di mana cenah ngajinya udah mau di mana di Empang ke di mana lah sekolah teh jadi dilalagaan kan kukula balik oge teu kuateun nya ngobrol jeung kula teu datang deui masyaallah ieu naonan di Indonesia ku kabalinger teh andai kata mui nu nyiptakeun mui kabalinger paingan cak Gus Dur tidak ada yang pinter di mui Gus Dur pan ngomong bodoh semua itu kan kudu ditafsiran mun ngomong kitu haju ku urang ditanggapi bodoh kabeh kan marah bodoh di bidang naon maksudnya eta lah jadi kabaling andai kata depak andai kata pemerintah mah kok mau bodoh jasa terhadap agama cukup al insanu sirri wa ana sirru dek dikiaikeun dek dimamakeun dek dibuyakeun ulah hayang urusan nyana menang noel Allah kamu urusan Allah sebab kuari ge kan loba itu tujuh saya itu mantan kiai banyak kiai mantan heran emang kiai mantan mantan DPR mantan lurah mantan pejabat ieu mantan kiai di mana contohnya eta mantan kiai aja pengen di mantan kiai eta nya baheula kungsi nya jadi kiai sakedeung aja kuari mantan pan eta urang murikak bulu aya mantan kiai ya Allah ya Rabbi di Indonesia macam-macam Masya Allah nah iyalah ye dek jaritakeun makhudot al makhudatu isim nu dijeerkeun ayat 3 maksudna 3 rupa hiji makhudun bil harfi nu dijeerkeun ku harap billah Allah harap anu sok ngajeerkeun ana atuh bae diambil ge aya wa hiya 19 harfan wa al ba'u wa ta'u ka dituna naul hurufun tajwid bapakot tukang ngaji amil mah kos kitu mah lalap tah mah kos kitu mah aju ka dituna sabaraha aya sabaraha 19 hiji-hiji poho hiji-hiji nama lah tuh asal kapanggih nyaho bae sih runtuh ya dana teh jawal bau amin wa ya wa anu do ka dituna mah teh nyaho geus ngan asal kapanggih nyaho
Atuh cukup sakit tuh ge. Nah, jadi ku tukang ngaji mah geus moal kaluar ti dieu tah nu sok ngajaerkeun huruf 19. Malah ditambahan di Alfiah mah 20. Aya 20 kok bisa tambahna hiji, teh mah urusan Ibnu Malik teh mah ka dituna. Sebodok teh urusannya na tanggung jawab di hareupeun Allah engke. Bih, kencang amat ya itu tuh urusan maca karena ge. Urusan maca teh mah masyaallah aya 19, lamun dina amil, lamun dina Alfiah aya 20. Sakitu bae geus. Nah, nomor kahiji maqbudun bil harfi. Nomor kedua maqbudun bil idofat. Dijaerkeun ku idofat, geus aya syarat ge antara mudhof jeung mudhof ilaih aya kesatuan. Syaratna mudhof kumaha? Dina Alfiah kan geus dijelaskeun tuh. Ya, dina bab idofat, geus mun aya tanwinan piceun tanwinna, mun aya al piceun alna. Tanwin mana anu nyirian kana isim nu kudu dipiceun, al mana dan lain-lain sebagainya. Ya Allah. Geus babari bae teh mah kos kitu tukang ngaji mah dianggap isim. Lais bisa mah. Tah ngaji kos kitu ngaji lalagahan teh mah, bari ngising ge bisa. Atuh ngaji Alfiah baca bari ngising ge atuh bisa masalah aja teh lain Quran lain naon. Mantak santri mah bari ngising ge nya bari nalar Alfiah nya. Wala Muhammadun wa Malik bari aduh masalah aja lain Alfiah. Teu baca lain Quran lain hadis sama kos kitu bang. Beres bae geus nya nalar tah meunang meureun 2 bet maka ditu nyanyi mengapa. Santri teh leuwih kaya tibatan mahasiswa. Kumaha nyana bae ngaekspresikeun dirina kahirupan. Atuh neuk ngising nyanyi nya mah. Aya maca Alfiah keur wap. Atuh mana aya di lembur batur bari lalagaan bari ngising malah ya. Santri mah di jero WC bae rokok lalagaan. Ji atuh geus kumaha? Jadi emang teu dilarang. Geus pokona ulah nyaritakeun santri mah piwaliun kabeh ngana mah. Deh, eta geus jadi bebas hirupna nya mah. Deuk kumaha teh. Kadang-kadang tas ngising teu ngisang nya mah. Kalau ditanya ku batur saya can ngisang, can. Kunaon tuh can ngisang? Atuh nyalateun moal atuh. Kayak mun nyalateun garek ngisang. Atuh can dipake jika atuh kan jago berarti kan. Pikihna jago jasa aja mah. Atuh we engke menyisang mandek salat, dek baca Quran, garek ngisang. Atuh sakira deuk dahar mah masalah kayak kaluar deui cek cenah. Atuh jago jasa santri mah dotak ya karena lawan mahasiswa naonan. Udah naonan, mahasiswa masih kana diriweuhkeun kurusan ngising, santri geus henteu. Geus teu riweuh ku ngising santri mah. Santri mah atuh HS ge geus teu riweuh nya mah keur ngaji ge HS bae. Santri mah geus di mana hayangna bae nya mah. Di mobil HS, di hotel HS, di kerjara HS. Keur dahar ge HS bae nya mah. Keur komo keur ngaji mah teh memang parantingana atuh geus. Dianggap hiburan ngaji teh ku nya mah atuh geus. HS aing lah pokona. Gus Dur pan HS bae kerek bae nya mah. Tapi bisa. Eta santri, mantap mal kuat ngalawan santri maka jeung kumaha ge. Beuh, santri mah dilindungi Allah. Mual. Aduh, bageura kareraneun nilai santri mah tuh. Kan kos kitu nya santri mah. Bangun lu calece bangun bangor teh santri mah. Jeung pigergeteun jelema santri mah. Pigergeteun tapi balik we ka imah. Masyaallah. Emang Udin teh datang. Emang enak itu tetangga gering coba pangmacakeun Yasin si Udin. Dipanggil maca Yasin balik dikepelan. Masyaallah. Batur geringnya nama menang berkat kan. Hese jadi takeun santri mah. Eta geus sakitu jadi wali kok mau jadi wali na. Beuh jeung santri mah. Si Udin datang, ngariung si Udin. Si Udin datang, kurang mang anu pae nu mandian siap. Kamandian siap. Salah los. Atuh geus pokona mah dipandian gejebur bae. Atuh geus pokona beres. Pan kitu amat mandian. Lah ulah ngomong. Geus pokona mah ieu mah menang kitab anyar. Pokona hese jeung santri salahna santri mah bener bae kajian hukum mah. Kalau datang ka imana aing salah meureun ieu. Santri eta terus kabelah dia imam santri segala santri di lembur sadesa aya bae hiji santri cang eueuh santrian sadesa salembur eueuh santrian masyaallah poe endeu kumaha ge hese jasa tapi aya bae santri sakitu ge teu ikhlas sakitu ge teu ikhlas tapi cang bae lumayan
lumayan lah mun cara lamar mah damar cempor lah. Damar cempor lalu layangin gede pe parem ieu budak. Tapi lamun eueuh santrian di lembur tetep poek bae. Aya bae santri, padahal mah di kobong mah tilok ngaji tilok naon. Geus kasebutkeun bae. Bu si anu mondok pajar ngaji meureun ya. Ku masyarakat pajar ngaji. Segala titang imaman, segala titang macarawi, segala marhaba. Mantaknya datang ka imah ngageter-geter ge. Terus jaga geter-geter ya, aduh kula cenah ditahadu ditanu. Teu sia atuh hareupan mah. Kula keurina tilok cari di pondok. Bukan sia. Kurang sok dikitu-kitu. Heuh kieu cenah geus kieu kumaha? Teu kumaha ayo bae terus. Jadi saya santri. Aduh cenah ieu kula ngulah ka ayo terus. Sok pokona mah diciduan ku aing puk. Datang ka imah meta jada tuh kapaksa padahal mah di mana aing kaduh geuri teu ngaji sakitu. Tapi kan bejakeun santri kapake bae kajen ku kumaha ge masyaallah. Eta kunaon eta? Eta cahaya dina dadana teu kudu pake sertifikat. Teu kudu masyaallah. Nah, ieu tilu mahfudun bil harfi mahfudun bil idafat wa tabi'un lil mahfud jeung nu nuturkeun kanu dijeerkeun. Tinggal penjabaran menurut ahli tasawuf kos kumaha al mahfudatu an maratibir rijal wallahu a'lam.